eta dat duka apal ti mana eueuh si emak mawa gantar anu panjang sigana teh nu aroh paranti ngalarambutan aja dirojok aing keluar ngaji sia nemeni nyeri palangkakan aku iya terdengar ya sebelah sini bohak menggenek aja untung tidak tuh cek Rodia aya hiji jalma tampil ka hareup beureun tidur itu nama kreatif ngan hanya karena tara ngaji aja waduh gaya ditiung aja 8 rangkep mah ayanya eta da naon jarum pentul gebeak setengah wadah mah cenah malah belah dia ditanceban paku sabab angin gede meureun si hibarnya aduh bibir amu cuy teh geuning cenah aduh kieu tanya ka mikna teh saudara-saudara sekalian terima kasih atas waktunya dan insya Allah ya aku akan membawakan sebuah lagu sholawat semoga berkah bagi semuanya selamat mendengarkan Jun era waduh ajengan teh daekan eta budaknya halus mimiti mah ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah fi hadhil haflah al mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, langkung tipayun sumangga urang zami-zami manjatkeun puji rau syukur kadat murbahing alam yakni Allah azza wa jalla nu parantos maparin sugrining nikmatna ka urang sadayana sehingga alhamdulillah dina ieu wengi anu mulya nu dimulyakeun ku nu maha mulya dina makom anu suci nu disucikeun ku nu maha suci bari dina acara anu kacida pisan saena nu disaekeun ku nu maha sae
urang sadayana tiasa hadir, hadirna lain sembarang hadir, tiasa ngariung ngariung lain sembarang ngariung, tiasa kumpul kumpul lain sembarang kumpul, hadirna lain tambah sebel, hadirna lain ubar cangkel, tapi hadirna dina raraga niat tekad anu buleud, hoyong kandel, hoyong mundel, hoyong wedel, keimanan ka Allah subhanahu wa ta'ala, matak urang sadayana ngalit ngengkei ngabandalit ngemat-ngemat nyatang pindang ngabring ti bumina masing-masing, nuti tongoh lungsur kahanap, nuti hanap hanyat kaluhur, tisuklakna tisiklukna ngalit ngengkei ngabandalit, poe kunang batre cekolot mah leur kundang itu komodei zaman ayeuna mah cararaang. Alhamdulillah dina ieu wengi urang tiasa riung mungpulung di ieu majelis dina raraga syukur kana nikmat Allah, syukur kesehatan, syukur keselamatan, syukur tos dipaparin nikmat ku Allah, oge syukur janten urang Indonesia, sabab urang Indonesia teh terkenal negara teh baladul amin, negara nu aman tentram kerta raharja gemah ripah loh jinawi, rek ngaji aman, sakola aman, digawe aman, masantren aman, dagang aman, ka pasar aman, ka kebon aman, dagang stroberi aman, dagang suuk aman, da araraman di urang mah tu cekokoy cadah maicih maomoh cencumnya. Abdi bulan Ramadan kamari tepang sareng salah sawios kiai ustad tokoh yang didatangkan langsung dari Palestina, namina teh Syekh Muhammad Jabo. Alhamdulillah izin Allah abdi tiasa sapanggung cek anjeuna nyarios bahasa Arab betulnya Japong da urang ditu ngan diterjemahkeun, ada guide ada translate orang Indonesia. Beliau bercerita bahkan sampai mencucurkan air mata antara reus sedih. Nah, nu dipikar reus ningali urang Indonesia mah bisa ngumpul model kieu, nu di luhur, nu di handap, bahkan aya nu di pipir nya ceu, digawir bari ngarasakeun angin nu ngahi liwir, aya bapak-bapak nu garandang perkasa nya, aya ibu-ibu nu gareulis manis nepi ka nu siga prilly leungit koncina nya. Bu betul apa betul? Malah tadi abdi nguping di dia, aduh gemrang gemrung gerup kosiwahnya, aduh tang tang dung dang dung tak dung dung dang dung tak dung dung dang dung, aduh aralu sorana ge ece halalimpu ecenya. Malah tadi abdi di bumi ngupingkeun aya nu sora Epit Hamala, aya nu sora Ice Trisnawati, aya nu sora Rika Rahim, aya nu sora aralus ece. Alhamdulillah nikmat di orang mah qasidah jalan ibunya, alhamdulillah aman cek. Di ditu mah cek anjeunna borora bisa ngariung model kieu, neng Ela hese hayang ngariung model kieu teh hese, hayang bisa alut-alutan kieu teh hese ece. Di ditu mah sarwa loba kasieun, sabab di ditu mah lain perang pembantaian tiap waktu, tiap detik, tiap menit. Nu katingali naon ece jelema abring-abringan teh lain rek mere sodakoh, lain rek mere sodakoh, lain rek mere santunan, lain bawa kulub suuk, mawa cau asak, mawa saroja dapit raginang cingir putri noglonok, kue Sabtu, kue Minggu, kue Senin, kue Kemis, kue Jumaah, otok owo noglewonya. Tapi naon jalma nu mawa senjata bari teu aya ras-rasan, teu budak, teu leutik, teu kolot, ditemakan ece. Ya Allah. Malah pernah abdi ningali dina CNN TV internasional
oge aya di Indonesia budak leutik cek kelas 2 SMA-an lah mawa hadiah keur babaturanana meureun kotak hadiah buat besti nanya katingali cek jarak dekat tadi tembak dar cek napi kak bejad mastakana tuh di ditu mah ya Allah hirup teh diudag-udag ku kanyeri diudag-udag ku kapeurih diudag-udag ku kasieun malah rek salat tarawih ge susu lumputan neangan tempat anu poek nya sabab kapanggih mah dibebereg imah ancur masjid ancur madrasah ancur yang ada hanya tinggal puing-puing belaka. Betul apa betul? Listrik parem, Bu. Alat komunikasi HP teu bisa dipakai. Bahkan makanan pokok pun sangat sulit sekali dina aya nage hargana 10 kali lipat. Tuh aja ya Allah. Urang manu kadenge teh euy kaindahan. Nu ngalet tukang dagang seplak, tukang dagang mie jebeo nya cek, tukang dagang makaroni di ditu mah nu ting areuleuh teh mobil nya Bu, mobil nu siap nyerang malah unggal waktu nu kadenge naon aja bomnya nyirah bau bom aja kakara sorana wae bom aja geus baunya komo asli na hancur lebur nu di pasar marawat alancur salirana bahkan pernah abdi ningali aya 25 barudak nu keur ngapalkeun Al-Qur'an jeung guruna di alungan bom tuh syahid semuanya ibu mata cek orang Palestina mewakili Syekh Muhammad Jabo nyebutkan sing syukur jadi orang Indonesia teh bersyukur sok eusian madrasah eusian masjid ulah hese dititah kana pangajian pepeureuheun di ditu ya Allah hese cek tapi abdi nu erana pernah ditayangkeun dina TV ibu aya budak umur 5 tahun anu geus pahatul lalis geus teu indung geus teu bapak geus teu lanceuk geus teu adi imahna hancur pemukimanna ge geus tinggal puing-puing ece lempangna ge ece ya Allah geus dadalegdogan ketika ada relawan yang datang mawa dahareun mawa leueuteun mawa baju mawa selimut naon nu ditanyakeun ku eta budak abdi nepi ka nyuruculkeun cipanon ece nu ditanyakeun kanu datang Bapak yang aku butuhkan adalah Al-Quran 5 tahun cek 5 tahun hei 5 tahun nu ditanyakan Al-Quran kami tertimbun reruntuhan Al-Quran kami entah di mana budak leutik geus cinta Al-Quran budak leutik geus hayang sholat padahal di udag-udag ku bedil nah ari di urang ya Allah matak semoga dengan rojaban ini semoga dengan kumpulnya kita di sini peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan menjadi orang-orang yang terus-menerus bersyukur kepada Allah. Cara syukuran ece lain ngan saukur dina biwir tapi aplikasikeun ku gawe gitu loh ku gawe sing beuki gararatol ari barokah tekan ziyadatul khair tambihna kasayan betul apa betul Rajab bulan barokah berarti nu kudu barokahna teh saha kita Bu urang ya Allah barokahan diri abdi jadi bulanna barokah urang nu barokah teh cekolot datangna bulan Rajab Rajab teh barokahna ku salat datangna bulan Sya'ban Sya'ban teh barokahna ku tobat datangna bulan Ramadan Ramadan teh barokahna ku taat tamatak mugia ya Allah kan urang keur digeber ece nya unggal poe ece unggal poe isuk-isuk Rajaban tas lohor Rajaban bada asar Rajaban bada maghrib Rajaban bada isya Rajaban di masjid Rajaban
rojaban, di madrasah rojaban, di kantor-kantor rojaban, komunitas rojaban, artis rojaban, pasukan motor rojaban, bahkan abdi diundang anyar keneh ku komunitas senam nu tukang senam nu malenggang patah-patah, malenggang bica-bica, apa body poco-poco, ngulam abdi naon rojaban, rojaban. Betul apa betul? Walah nu datang ge euco eta bibirna kuat ka amu cuy euco nya siga tas nuang marmot 12 beungutna bodas teh euco ditanya teh euco meuni saya wedakna iyalah Rose Brand cenah nya di wedak camohok, di lipstik ngadolewak, di sipat ngacepat, di shadow moronyoy, tapi dongkap hoyong rojaban. Tuh rojaban, betul apa betul? Malah abdi di tanggal hiji rojab geus aya nu rojaban aja. Abdi memulai acara teh di ditu heula aja ti Curug Cinulang. Nguriling unggal peuting aja. Matak abdi aya nama geus jarang papanggih jeung Neng Reni teh pamajikan aja nya. Kan abdi teh ayeuna teh keur rojaban we aja nya. Matak sakedeung balik ka imah teh paling 10 menit 15 menit ataun aja eta pamajikan melong kana beungeut aya capek keun sing sabar 5 menit kana beungeut tungkul kana keresek mah aya setengah jam aja nya. rojaban dan rojaban. Salawat beserta salam marilah kita sama-sama limpah curahkan. Salawat miwah salam sami urang haturkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi teh hilap ka kulawargina ka para sahabatna ka tabi'in ka ulama al mutaqaddimin ulama al mutaakhirin atuh akhirna ka urang sadayana cece aceuk eteh bunda mih mo akang amang wa alo cece acek eteh bunda mih mo akang amang wa alo kan urang teh kikieuan teh ece ieu teh dina raraga naon cinta ka Rasul. Betul apa betul? Sabab rek tereueus kumaha ece di seantero jagat raya ini dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah hanya satu-satunya manusia mulia pilihan Allah yang mendapatkan undangan khususil khusus yaitu Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27 Rajab dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah mendapatkan anugerah berkah terindah yang manfaatnya bukan hanya baginya tapi bagi kita semua yaitu sholat yang 5 waktu. Alhamdulillah. Maka semoga ya Allah ya Karim dengan hadirnya kita ngaleut ece da wayah kieu teh hoyong nama naon ece istirahahnya sabab da urang teh lain jelema cicing jelema tukang gerak ece nya. Betul apa betul? Nu tas di sawah nu tas di kebon nu tas ngalas stroberi nu tas ngemersihan suuk meureun ece nya nu tas ngalah jagong meureun ece nya. Udah abdi mah apal dalilah hirup di dieu ece nya keun ke urang curhat. Mudah-mudahan sanajan urang capek sebenarnya mah urang teh ka dieu teh geus kaserang ku 3 teh ece non 3 teh teh talalape atalilis jeung talahunuh ece nya. Tapi sanajan capek tiris tunuh berjuang ka dieu dongkap maka yakin urang sadayana lain ngan saukur ngaku yakin bakal diaku bahkan cek dini abdi mah dirawu dipangku diaku janten umat Rasulullah sallallahu alaihi nu bakal kenging kabagjaan dunya paratna trat dugi ka akhirat kenging syafaatil udma ti baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Abdi reueus begitu datang sabab grup qasidahna luar biasa termasuk panata calagarana MC Master of Ceremonial margi abdi diagengkeun di radio abdi ageng oge di TV lokal bahkan alhamdulillah konten kreator selalu hadir MC-nya luar biasa Bu. Alhamdulillah matak ibu sadayananya abdi reueus luar biasa meni capek tang eta MC nu kata nya moga sehat selalu dan berkah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal.
luar biasa lah ibunya. Da abdi tukang hirup di panggung jadi terang gitu ibunya, salit-aliten. Mudah-mudahan sing langkung ningkat segala rupina, amin ya robbal. Sing langkung manfaat bukan hanya di panggung ini, nanti MC-nya bisa berbicara di panggung nasional bahkan dunia, amin ya robbal. Alhamdulillahnya ibu, aduh hebat lah pokoknya mah, termasuk sadayana lah luar biasa. Ibu sateacan dilajengkeun bapak nepangkeun heula margi di dieu teh aya ngaran abdian ya bu. Keun bae teu naon dalin sasaha abdi mah. Urang nepangkeun heula we ibunya. Nepangkeun nami abdi Usman putrana Bapak Omon Ibu Rodiah. Upami sahabat Nabi Usman bin Affan radhiyallahu anhu, ari abdi mah Usman bin Omon Rodiah wungkul, ma abdi mah deceuk Rodiah. Salajengna wasta abdi dikenal oleh media, oleh Kiai Tasik, panggilan kadeudeuhna teh naon ibu? Uspet cenah ibunya. Naon uspet teh? Seueur nu nanya, di ngaos di Jakarta apa sih uspet? Ngaos di Bandung apa sih uspet? Di Purwakarta apa sih uspet? Di mana-mana uspet. Uspet petot sanes ibu. Uspet itu adalah, kan saya teh Usman, petna petet, jadi Usman petet atau Ustad petet. Alhamdulillah da katingali ku ece ge meureun cureuleuknya. Bahkan ketika tidi tuh ge cenah mah Ustad teh bari sare ceramah teh cenah nya, urang mah jagoan bari sare ge ngomong hahaha nya bu. Jadi uspet anu mana abdi dongkap ka dieu, yakin abdi mah hampura, lain rek ceramah, lain rek ngawuruk mitutur, tapi abdi hoyong barokah. Sabab aya katerangan kacang jangan lupa sama kulitnya, kan abdi tas di suguhan suuk ecenya matak tuh nya, kacang jangan lupa sama kulitnya. Saya dari sejak 2007 keliling kemana-mana ibu, alhamdulillah matak barokah teh naon abdi teh ibu diajar teh di dieu ibu, alumni Al Munawaroh ibu abdi teh angkatan kedua aliyah. Babaturan abdi Sony, Heri, Cece Sukmana, Nolis, wah loba we nya. Mu mah di kelas tah, elor teh di kelas ibunya. Jadi lin sasaha. Seueur lah pale tah guru abdi pale. Apaleun abdi baheula keur sakola teh jarang bayaran ibu da teu boga duit. Mata lamun rek ulangan teh rek ujian sok ngadeuketan pale. Pale naon euy? Kartu lah ke Senen mimitian kan lamun teu boga kartu moal bisa miluan gampang. Da maneh mah rajin sakolana diberes ya cek kokoy nya. Oh, jadi abdi bisa milu ulangan. Tur nuhun Pak Ale, mudah-mudahan panjang yuswana. Aya Pak Haji, aya Bu Haji nya. Ibuna Pak Ale, bapana Pak Ale, terangeun abdi ngan ari nganyuk matara hari tatenya. Abdi mah sok nganyuk teh ka Mang Toha nu dihareup geuning nya. Aya wawarungan dihareup, lamun lapar tapi teu boga ongkos, jadi abdi teh ulen mameuli nganjang ongkos balik nginyeum ka Mang Toha. Tapi geus mayar geus gitunya. Jadi abdi lain sasaha hadir di dieu, abdi bersyukur alhamdulillah digupai dihiap kurang dieu. Mugi aku hadir abdi silaturahmi ka dieu ngalap barokah, abdi sing nambahan guru, nambahan ilmu, nambahan baraya, amin ya robbal. Taku kituna izin we mah bernostalgia meureun nya dari kukurilingan di palih ditu mah sering, bahkan ibu jujur ayeuna teh abdi teh keur sering ka palih dieu ibunya, kamari ge dicipeuneun deui ketongoh abdi teh nya. Dua tempat daerah naon mangujunnya hilap deui lah ibunya, da tos dugi ka ditu ka dieu. Alhamdulillah ayeuna abdi bisa ka palih dieu nya, diajak ku panitia teh menguir halus ecenya. Alhamdulillah dugi oge kapalih dieu, alhamdulillah. Ibu sadayana, bapak sadayana hormaten sim kuring ya mah widi nya bu. Abdi tadi nguping grup qosidah luar biasa. Ya rerencangan abdi ibu, perkenalkan namanya Pak Junjun Budiawan SPD, anjeuna aktivis, guru, oge ngajarna ge di SMP Islam.
Anjeunna penggiat media oge lami ti 98 di kontributor TV One Priangan Timur, hirupna di Garut, Tasik sareng Ciamis. Cuman beliau seneng sama dakwah, seneng sama seni oge. Anjeunna sok ngiring keliling ka mana-mana. Widi manawi di dieu wios upami nadoman. Wios ajengan. Abdi mah upami teu kenging moal nanaon da ka murid abdi mah nya. Bilih teu kenging makantun teu kenging abdi bade langsung ngarumpuyuk tuluy ceurik. Bu, baik karena tertarik tadi dengan akhwat dengan perempuan, abdi bade nyobian nadoman wios nganggo pager wiosnya sok bahujun urang nadoman. Nadoman ini sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibu lain orang Tasik kungkul salam dunya cinta ka Rasulullah Sallallahu Alaihi, orang Inggris cinta ka Rasulullah, orang Cina cinta ka Rasulullah, orang Padang cinta ka Rasulullah, orang Jawa cinta ka Rasulullah, orang Sunda cinta ka Rasulullah, seluruhnya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya akan mencoba membawakan sholawat dengan berbagai macam versi bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan sebagainya. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Dengan dakwah, hidup semakin terarah. Dengan seni, hidup semakin indah. Aya nada, aya dakwah, aya syiar, aya syair, aya hariring, aya pepeling. Selamat mendengarkan. Sholli wa salim ala Yidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjunan kami Muhammad, selamanya ada dalam keabadian, kekekalan kerajaanmu ya Allah. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever
far be under your loving care. Allahumma sholli wa sallim ala, ya semuanya, Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkil lahi. Ya Allah, kena wo min tien an heken lien, ken lau she Muhammad ye she aita an chiu chai ten ante Allah sekalian wawan hauncu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkil lahi. Ya Allah, parin ono rahmat lan keselamatan kanggem Nabi junjunan kula Muhammad, salaminipun wonten ing keselamatan, salaminipun diwelasi Gusti Allah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkil lahi. Ya Allah, lungsur ken rahmat si nareng salamet kanggo Nabi junjunan kuring Muhammad, salawasna ayadina kawilujengan, salawasna ditang tayungan ku Allah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi, daimatan bidawami mulkillahi, daimatan bidawami mulkil lahi. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik
Oke, satu acan dilajengkeun hapunten ka kiai, hapunten ka ajengan. Margi abdi mah memang di sakola sanawiyah keneh bari ngobong teras aliyah kantos di Pondok Modern Husnul Khotimah dilajengkeun ka dieu teras di perguruan tinggi ilmu Al-Qur'an. Abdi mah ku guru diarahkeun kana seni. Matak hapunten bilih cara penyampaiannya sapertos kieu. Margi dididiknya seperti ini. Jadi hampura mudah-mudahan nya cekokoynya tina nyengir sing jadi mikir, tina mikir sing jadi zikir. Amin ya robbal. Daripada ngaji teh jempe sugante kuntul salikur sing horeng lalai jeung orai sugante tungkul tapakur sing horeng ngalai jeung ngacai euy ngalai jeung ngacai euy ngalai jeung ngacai. Ditanya teh balik, mama, bunda, pader, mader, anu sok udari dari sisi pager, cikumaha ngaji teh, aduh, meni nyerep, naon nu nyerep, ada bapak jeung emak kana karpet sebenarnya, jadi alih ngadenghekeun, matak beres teh ngaji, batur mah gelarna teh takwa, urang mah juhein, naon juhein teh, juara HS internasional nya bu. Matak hapunten ka kiai, hapunten ka ajengan, abdi gayana sapertos kieu, mudah-mudahan teu ngajantenkeun kirang upamina ieu acara. Magi alhamdulillah abdi keur diajar ngeriling ka mana-mana sareng barudak gaul, bahkan ku anjeunna abdi sering dicanak di tempat-tempat komunitas barudak gaul. Kalebat abdi sering dicanak ku anjeunna ka lembaga pemasyarakatan di Lebet sareng di pembinaannya abdi nadoman alhamdulillah ditampi euceungan teu ari betah mah di jero mah nya angos beres mah balik euceun balik. Baik Ibu bapak sekalian yang saya cintai dan Allah muliakan, ada hal yang saya garis bawahi tadi nalika kasepuhan di dieu ngadugikeun sanajan abdi di ditu bari tepak toel jeung elornya ku abdi di pasihan gelar anjeunna teh Ustad Elor Ar-Ruhaniyah Ar-Ruhahiyah sabab buukna hurung nyebunya aya hal anu ku abdi ka kuping sangat mendasar. Naon tadi teh dina zaman kiwari nalangsa sedih ka saur anjeunna tamat sakola agama teh nya terus asup SD asup ngagedean teh ya Allah areureun sarakolana teh areureun ngajina teh. Betul apa betul? Itu memang Pak betul sekali. Curhatan-curhatan setiap abdi ngeliling kemana-mana pasti itu disampaikan. Memang pada saat ini teh ibu orang teh krisis ecanya lain ngan seukur krisis ekonomi, tapi ternyata krisis akhlak, krisis kebaikan, krisis semangat karena kebenaran. Mana cenah Ustad buktina? Urang ecenya ayeuna tekan rojab teh keur mendalami, keur menjiwai, keur leuwih meningkatkan cinta kita kepada sholat, tetapi ternyata sangat miris ibu hasil penelitian orang-orang media ibu. Indonesia adalah negara mayoritas Islam. Islam napang seueurna, tapi ya Allah Gusti nu Maha Agung anu daek bener-bener ngalaksanakeun sholat bari berjamaah di masjid ternyata kurang 10%. Tuh ya PR urang sadayana supaya masyarakat kembali lagi ke masjid, supaya barudak cinta deui ka masjid, supaya kabeh rindu deui kana berjamaah, sabab ieu fenomena nu keur terjadi sok lah. Mata kamari abdi digupayan ku kolot teu tiasa ngawaler. Tunggul abdi tah sanajan buk jabrig suku cebrag awak jebrog kahayang jibreg digupayan ku kolot jang ka dieu urang ngobrol. Mangga mama sadaya-daya da abdi mah santri kalong diajar ngomong. Keur diajar keneh matak abdi mah lamun menta kopi ge sok ABC da keur ngeja. Udud ge tadi dibere teh duka 2 3 4 keur diajar ngitung deui wae ibunya. Cek ajengan teh kieu Usman, abdi teh Usman nya. Singkatan tina usaha mandiri abdi teh nya. Sabab di kelas 4 SD geus mulai kaluar ti imah ngalalana euceun nya. Balik ka lembur teh abdi teh sanggeusna beres kuliah lila euceun. Jarang patepang jeung Marodiah jeung Bapak Omon teh euceun nya. Jarang papanggih jeung babaturan tetapi barokah ibu.
cek ajengan kieu Ustad Usman baheula anjeunna teh membayangkan pada zaman dahulu zaman baheula teh jalma teh can pati loba betul apa betul jalmi can pati seueur lemur can gegek model ayeuna malah imah teh masih kene pacul cilan nu loba masih kene sawah masih kene kebon masih kene loba leuweung geledegan leuweung gongkong sima gongkong nah maka seurinya cenah masih kene seueur leuweung bahkan masjid teh masih kene laleutik cenah us loba kene nu kubilik ece kubilik hanapna ku palupuh ece tapi luar biasa baheula sanajan jalma saeutik lemur pacul cilan masjid masih kene disebut naga tajuk lamun di daerah Banjar kaditu Malanggar ece dikubilik kene make ram hanapna make palupuh ece tapi zaman baheula masjid pinuh pagelak-gelak malah dur magrib teh era rek lalar liwat keluar teh sabab kabeh disikap cicing di masjid ngaji tadarus berjamaah wirid dikir yasinan betul apa betul kabeh ece termasuk kolot-kolot ge ibu-ibu nu teu ka masjid di imah teh haneuteun maoyo haneuteun teh apong haneuteun teh elis haneuteun ce ade haneuteun ce entut haneuteun naon maruka Quran padahal kadang-kadang ngajina masih kena make damar ajung make lampu teplok lampu tempel geuning ngaji teh meni didareukeutkeun kana damar teh abdi ge da ngalaman ibu tapi ka keur ngaji teh ungas ingus bau naon bu kaduruk ece nya malah ece sadayana geuning isuk-isuk teh lamun si beungeut nya di balong Haji Wahidin kala batu keula di balong Ibu Hajah Masriah si beungeut 10 urang da ngumah irung teh hinyai balong teh hideung ece oh moron ka kebulannya indah baheula mah ece nah yang diunggal imah teh naon ece nu maca Quran nu maca Yasin nu keur al-mulq maca tabarok maca waqiah ece nya malah berjanji teh baheula mah ditalalar ece abah tadi ulah imla bismidatil aliyah mustadirong paidul barakati ala ma anallahu wa ula wa uthanni bihamdi marawariduhu sa'igatun haniyah mustadirong paidul barakati ala ma anallahu wa ula ditalalar ece haneuteun ece ya Allah jalma ka masjid teh meuni kuat ka paheula-heula ya Allah barudak tas asar teh geus ngaleut marawa keresek marawa mukena nyolenang sarung di kopeah kadang-kadang dikieukeun siga si unyilnya naon ngabri ngarinihan di masjid jeung di madrasah betul apa betul bahkan baheula mah nyebutkeun rek ulin teh ngadeuketan masjid ngadeuketan madrasah ngarinihan sabab lamun telat pasti bakal kabagean di luar pinuh ece matak sanggeusna neuneun nginihan kakara di luar nu pecle ece nya nu udug sumput nu sepdur nyimat-nyimaan jedur kadap depan jedur oray-orayan luar le orang mapai sawah tong ka sawah parena sumedeng bekahnya betul apa betul punten mangga ariga gatot gaca aica jauh ambon aribon bonteng asak arisak sakit perut arirut rujak asem arisem sempal sempil ari meja makan ari kantong kosong ari song lampu ari pulau Jawa tuh acanya resep geuning acanya abring-abringan betul tapi teu jauh ti masjid betul apa betul begitu waktu jam 5 teh cek ajengan teh gerak ka masjid gerak nadoman gerak sholawatan lalu umpatan urang teh nya bari niiskeun awak teh caricing di madrasah jeung di masjid terus wararudu terus sakaryawan geuning ece nya sanajan pengeras suara teh ece baheula mah toa ya Allah hiji-hijina mikeun geus gorokok di teangan teh bisi aya lelean ece nya geuning toana ge dina tangkal alpukat geuning ece nya kabalna teh menang nyambung matak lusles geuning ece lamun adan ge hayya ala shalah
tapi dah rame pinuh masjid. Betul apa betul? Sanajan nu manggilna budak leutik aja oleh okene da pinuh masjid. Aing umat muslimin muslimat ayo urang berjamaah salat maghrib esdo kawajiban urang ke di dunya ngapi bakeuleun urang jaga di pinuh aja sakali maca teh 15 urang ngalut. Betul ngalaman indah aja malah nepi ka cekolot sok ngalalakon ka abdi aja mun taraweh teh masjid teh aja nepi ka dengdek saking ku pinuh. Betul nepi ka pernah cenah aya jangan muntang dina janela naon sababna kasuntrungkeun tuh rame baheula mah barokah. Malah cenah lamun dinu palupuh we ecenya teu kabagean samak nu di tukang ya Allah jaba baheula mah naon geuning ece mun salat tekan kolor teh sok diparosotkeun nya diteuneun dikaitkeun deket kohkol atawa diasupkeun kana jero bedug nya pas teh tahiyat anu di tukang nu teu kabagean samak ece at-tahiyatu mubarakatus shalawat beres teh salat ceuk icunda aki hebat aki mah salat teh nepi ka Allah kuat ka husu meureun inget kana dosa lain kehen haling cengkat palangkakan aing kacapit pinuh bukti eta teh. Betul apa betul? Betul apa betul? Da ece lamun ngaji telat saeutik teh kaberangan di tukang aduh leweh urang teh aing ka salat teh kawagean mung ku si Apong Rodiah galak aing mah hayang langsung ka Wa Ijoh ngaji teh cek Wa Ijoh teh ka si Apong mung aing galak si Apong sok mun cereng lamun salah ngejah teh pernah maca sin mah jerbal salah saeutik dibabuk tuh ibu indah baheula mah nya. Betul apa betul? Diunggal juru tadu oco aya nu keur mangapalkeun abata saja haho dadaroja sasasodo doa gopako kalamana wahala aya eta kabeh contona huruf-huruf ejaheun euleuh-euleuh barudak kade ulah kapohoan belah dieu nu hiji deui keur pardogodo aya ganap sadayana hiji niat kadua ngumbah beungeutna tilu ngumbah leungeun dua jeung sikuna opat ngusap saeutik dina sirahna lima ngumbah suku dua nepi kana mumuncangan tarte brokon kaganapna blok dieu nu hiji di keur ngapalkeun paetun ima babun panta subakun janela jidanun bilik janatun lamari miratun enteng barodatun teko kursiun kursi tawilatun meja makpalatun tampolong sirojun lampu sarirun ranjang kabusiatan can omeh salah kamusiatun kulamuropun rame baheula mah. Betul apa betul? Malah bari lempang ngapalkeun adoman bari ulin ngapalkeun tasripan. Betul apa betul? Betul. Nasoroyan suru nasron bahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun kalem panggung nangeunahun ieu mah. Oh, abdi di Bandung oco di luhur oco motah teuing cai barara di Kuningan sepatu nyelap di dieu mah aman we aing barek meuting aing teh kelabuuk pajelit teraskeun aja pan tadi meni hese ka harareup baralik jiga ibu sadayana jadi indah baheula mah. Betul apa betul? Malah kealaman sianya teh hicenya baheula lamun kaberangan ngaji teh mewek aja abdi we kaberangan dihudangkeun ku si ma eta Mang Muslih geus manggil ma abi era kaberangan cuk si mah teh da manehes wae tuh da ma anterkeun da eta bujur mun asa peot aja nya cek Mang Muslih teh sok ka jero eta Mang hampura abi penting loba PR teh naon tuh era baheula mah ceurik ngading diut aja malah abdi taraweh teu katanda tangan hiji
hiji lain teu taraweh teu katandangan teu tanda tanganna hiji di Masjid Al Istiqomah imamna teh Abah Muin geuning nu kawin ka Ijohnya budakna teh cai tau hiji-hijina nu kawin ka Kang Iri boga budak hiji deui si Ujang Wahyu keun bae teh apal mah tetangga urang eta mah hiji kaliwat ece dalewe mah ieu hiji kaliwat tadi tanya ku Unang di SD moal teh dijiwir anteur mak diantar ku Cok Rodiah paneh mah sudah lah munur di tukang nuturkeun bujur emak Waalaikum kang ngajangan Waalaikumsalam aya naon dia ya si Usman dia nu kaliwat wanya ka jero Usman ngadeg-deg nya gitu diuk kunaon atuh make kaliwat harita teh dititah ku si Uteng abi teh nya ka mana heula nyumputkeun senal akidah Suki ulah seri urang unggal poe jeung urang atuh seri keneh wae wartawan teh ya Allah baheula mah urang teh indah hirup teh masjid madrasah betul apa betul wah ece teu ka aku ka madrasah ka masjid teh sedih heuh batur bunang bani ngobrol jeung entog ece nya cek kolot kitu matak nanya baheula mah indah betul coba ayeuna ya Allah Gusti nu Maha Agung punten Pak da ieu mah kolot nu ngingetan ka abdi ku abdi di kuping dipikir dibulak-balik jaba abdi teh sarjana pendidikan jaba abdi teh aktivis gitu tukang hirup jeung masyarakat da bener ece teu bisa ngomong sok cenah Uspat ayeuna tempo ku maneh ka abdi teh nya kumaha pangaresah heuh ayeuna mah walah lembur beuki gegek imah beuki buararadak bangunan beuki juara rampung jalan beuki aralus lampu broi brai atuh cenah betul apa betul tapi kaya PJU aya nama keun bae alhamdulillah da kudu cenah supaya kita tidak tergebrus cenah ya supaya kita tidak terseureuleuh cenah kan nyaman baheula mah aya nu rek ngaji teh nanti seureuleuh 5 meter dan nepi teh bujur mina saleungit saparapatnya cenah saya tidak melarang justru bangga pembangunan terus menerus tapi sok saatosna dibangun secara fisik secara material cenah kade urang geus sianana ulah ieu mah ya Allah masjid badag kuat aduh menila lega menila luasa cek budak abdi mah aduh aya cenah lamun dipake lulumpatan wareg cenah walah ucu malah AC nage meninggal juru malah kan ucu sadayana aya namanya kopi morning karpet ara rempuk bahkan abdi mah imah abdi jeung masjid eueuh nanaonna imah abdi mah buararadag ucu buararadag malah sound system na gini halo low sekarang rang jam 4 lebih 30 suluh indah empuk atuh adan tadu menit kawas ieu tah bu indah malah nepi katoana ge sakurilingna malah nepi ka kalangit ge aya ce tanya ku abdi teh ka panitia ya nu kalangit kunaon bisi Superman keur ngapung meh milu berjamaah cenah bo bisi aya Gatot Kaca meureunnya tapi coba urang lenyepan ya mata panggeuing panoel ti sepuh kunaon ari jalma ayeuna jalma beuki loba di abdi we Bu sakelurahan we Ibu perum teh aya genep Bu buararadag lalega Ibu perum anu genep tempat teh seueur pangeusina teh kuat kagegek aja gegek jeung kabeh jelema aja da abdi salila jadi urang dinya can pernah aya muning bebeja ka abdi bade daftar jadi urang perum teh sugan bade tu maros tang ustad dupi muning tiasa di dinya eueuh can manggi hayam entog soang cenah beurit can pernah tapi ya Allah lembur beuki badag masyarakat beuki gegek barudak terus beuki loba da meuli kuat ka recet atuh aja apal teh lamun aya pawew lamun aya pawew walah meni satungtung deuleu jelema mending ka aya apa cenah kuat ka wayah nu ngatur lalu lintas ge piriwit nepi ka hampir ka katelegnya aja geus make tali rapia walah eta panitia kuat ka panona kuat karek raraceleng si katabrak tok ka sisi
sahur. Wow, saking kula bae teh cenah. Belum ngalut ayuh-ayuhan. Apal tadi pawew cenah. Karena ya abdi mah aktif di lembur babna naon ge cenah. Ngan teh bab teh ngaduruk suku we da sukeun kana hawu mah tara milu da teu bisa cenah. Tak kitu jadi na ari waktuna salat mah eueuh. Da moal mungkin meureun leungit mah jelema nya begitu hayyalal salat celing parinah ke planet Pluto. Da moal mungkin nya. Atawa cenah punten cenah abdi mah lamun nguping adzan teh parinah ke negeri jin moal. Araya ngan ya Allah semangat nanu teu aya. Betul apa betul? Araya nama ngan niat nanu can lempeng. Betul tadi oge tah saur sepuh. Matak tak ayana rojaban betul sekali. Yuk urang ingetan barudak urang. Urang gupai barudak urang. Urang ajak barudak urang keun dai kolot mah geus puguh osok. Sok urang ingetan deui. Sabab cek Mang Haji guru abdi di pondok pesantren Fajrul Islam Mang Haji Asep Ilyas aktivis 8 genep nyebatkan tah zaman kiwari loba masalah teh barudak teh hese diatur malah beki paur ayeuna mah barudak teh cenah abdi diuntungkan jadi orang Tasik jujur Bu abdi ngaji ka Sumedang abdi ngaji ka Subang abdi ngaji ka mana-mana tara loba pertanyaan sabab abdi orang Tasik sanajan di Tasik teh abdi mah bubuk raginangna sanajan di Tasik teh lamun dina kopi mah abdi gegedohna ngan barokah jadi orang Tasik ngaji di mana-mana diangkeun di aku ibu tapi ayeuna aya pertanyaan nu sedih kunaon barudak Tasik ayeuna mah bet gararang loba geng motorna betul ternyata ece memang eta teh lain keur silih salahkeun ka hade karena ayeuna mah usumna teh silih salahkeun justru urang mah urang berdiri sama tinggi duduk sama rendah kita cari win-win solutionnya. Kita harus tahu bagaimana problem solving dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Bukan begitu Bapak wartawan? Ku ente ngomong na Bapak eta. Tah ibu sadayananya. Karena ayeuna mah usum teh silih salahkeun bari diuk lain bari gawe. Oh atuh da heurek teu karitu kumaha barudak teh. Da ayeuna mah guruna tuh da dingeunahkeun jadi we ngajarna teh kakalah loba arulieun. Pacebokan, WA-an, ngawaradul, nu diobrolkeun teh geus lain ngajar deui, mobil palus-alus, imah pa keren-keren, laptop palus-alus tak kolot teh nyalahkeun ka guru. Matak pantes cenah loba barudak teh ayeuna mah wah, hari rupana mah harade, tapi kosong otakna, cek guru teh nah, maka nyalahkeun urang. Dari sakola mangan sakedeung. Lolobana mah di imah. Nah, we barudakna maka dipangmelikeun motor, da lamun dipangmelikeun entok mah moal aya geng motor. Paling ge geng entok. Wah, rame silih salahkeun. Keur urang kudu silih salahkeun, yuk urang berpikir bersama-sama apa solusinya. Patak abdi ge milu mikir, milu nanya, ternyata solusinya nu kahiji lamun barudak urang hayang soleh, bager, babari diatur, nurut ka kolot, nurut ka guru, nurut ka ulama, nurut kana kebebenaran, kuncina peupeuh ceuh barudak urang sina dawam salat. Eta eueuh. Sina disiplin salat, sina daek ngalaksanakeun nu 5 waktu. Nu kaduana budak hayang soleh, hayang bager, sina deket jeung Al-Qur'an. Betul apa betul? Nu katiluna budak urang hayang soleh, berakhlakul karimah, ulah dijauhkeun jeung guru ngajina jeung ajengana di lembur-lemurna. Makalah ngomong we papanyang-panyang. Budak teh meni kuat ka tengah kuku ka kolot teh carulangeung capek jadi kolot teh ilah harek bunga boga budak kieu mah unggal waktu ngalilieur ya Allah kudu kumaha api ini bebeah kanjun aing ngarunahun panggungna ari budak teh ka masjid diantep budak teh ngaji diantep budak jauh jeung ajengan diantep narek kumaha batur di masjid barudak teh kakala roba arulin lang layangan modar nepi kareupreupan eta beungeut hidung korong gararing nya santai we inungna teh kakalah tiktokan entah apa yang merasukimu membuat dirimu semakin cinta kepadaku au 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 hari budak teh salat teu ngaji Allah betul lain di dia dah teu hafal ieu mah dina sinetron betul
budak teh hayang soleh hayang bager tapi teu dideketkeun jeung salat. Malah ece abdi nepi ka sedih aya kolot nu nyebutkeun budak bager teh nu sok mere duit. Nu disebutkeun budak bager teh nyaeta anu mineng barang bere sabodo rek salat rek henteu ge. Ya Allah Gusti nu Maha Agung. Tuh Ibu. Matak tadi betul kekhawatiran sepuh abdi kaharti ece sedih. Sok budak urang mun hayang soleh hayang bener-bener jadi generasi unggul kahade salatna Ibu sok bebereg beberik da kieu teh ece jasa cek rodiah ma abdi baheula keur leutik abdi mah nepi ka mineng nyeri hate. Ya Allah galak-galak teuing geblek indung telat saeutik dibebereg telat saeutik diudag-udag keur mani di walungan milu ngamandian muning nua emed da mamawa pandeungel hanyat muning mahal hargana maneh teu bisa ngaji moal pantas dijieun cocok kuluwung oge. Ya Allah malah abdi teu ngagugu aja di candi baju geus dibebereg nepi ka abdi lulumpatan aja baju dikelek cek rodiah tah. Malah hiji mangsa abdi ngelud mu ngaji aja nyumput dina kolong imah biikah Mang Tasri nu budakna teh geuning Ceyeti nya terus deui adina teh Cenah tuluy deui adina teh si Ajum tuluy Ikin tuluy si Empit 5 budakna teh nya eta dat duka apal ti mana aja si emak mawa gantar anu panjang sigana teh nu Aroh paranti ngalarambutan aja dirojok aing keluar ngaji sia nemeni nyeri palangkakan aku iya terdengar ya sebelah sini bohak menggenek aja untung tidak tuh cek rodiah betul apa betul. Malah hiji mangsa abdi cerik mung sakola agama kebeneran ngaliwat Mang Roin kulisi desa oce wala kumisna ge sagede hordeng atuh amang abi mah jaba gereng oce dah hayam ge dipelong ku Mang Roin mah mundur eta digupayan Mang Roin ka dieu mimitina mah ngobrol kumaha nyi timoh da Mang alhamdulillah sehat ceuk adang ayeuna segede kumaha nya geus gede we da cikal ari enon kumaha nya lumayan ena mah geus sakola agama ari noy ayo lila-lila teh Kang tuh budak abdi di dapur mung sakola agama bawa jig ka desa Panyara eta soak ucuk kabur abdi init sieun atuh ku Mang Roin sakitu gerengna nyebutkeun di Panyara di desa eueuh da keur leutik mah percaya we sieun dirantai urang ari geus gede teh eueuh nya kelas 5 abdi dibawa ku babaturan lomba di desa beres lomba eueuh dibagi hadiah juara ka kuwu adang pakuwu aya naon ari di desa aya Panyara oh wah cenah untung we geus kelas 5 nanyana aya naon oh aya tisu terima kasih nuhun sanu masih keunana oh si brother dunungan eta ibu baheula mah ayeuna ge anger cenah nuhun Kang nya keunang ke lapar mah dihuapkeun ku urang lah nya hitung-hitung kurupuk tuh nya Bu tegas kolot baheula tapi hasilnya luar biasa dendam abdi ternyata karasa begitu kelas 4 abdi dipenta ku guru abdi Usman cicing we di dieu urang ngaji geus teuneng ludeung da ku cek rodiah geus biasa dibingbing kana kahadean betul apa betul tamatak ibu sadayana nu kahiji kahade abdi titip salat nu kaduana kahade barudak teh sina ngaraji cek da eta nu matak ngaleleuskeun hate teh da eta nu bakal ngajadikeun budak urang teh aya hahalang ngalaksanakeun kaawonan betul apa betul innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar terus sina caket jeung kiaina sabab barudak ayeuna teh seseueurna kurang caket jeung kiaina kurang caket jeung guru ngajina kakalah caket jeung nu teu pararuguh nu akhirna budak urang kehilangan figur betul apa betul kehilangan contoh nu dicontongan saukur dina HP nu dicontongan saukur dina TV saleuheung lamun nu alus nu butut keur mah loba nu butut jauh ti ajengan jauh ti kiai eueuh nu ngageureuh eueuh nu ngingetan akhirnya anak-anak kita banyak yang kebablasan betul apa betul Ibu betul apa betul teu kebablasan kumaha cah abdi pernah ningali Facebook budak kelas 4 jeung kelas 5 SD
ya Allah bahasana papah mamah ibu. Awewena kelas 4, lalakina kelas 5. Papah mamah. Papah lagi ngapain? Oh, papah lagi belajar menjadi menteri penerbangan. Apa yang papah kerjakan? Ngapungkeun lang layangan mamah. Kalau mamah lagi ngapain? Mamah lagi menjadi wanita karir yang betul-betul belajar mandiri. Apa yang lagi mamah kerjakan? Ini lagi belajar ngelempeng-lempengin toge cenah teh ibunya. Bahkan silih tangkep aja dina medsos, sukuna teh diangkat nu awewena baju Hello Kitty nu geus rajet geuning nya. Nu lalakina gambar Power Ranger muruluk kita. Da kieu aduh, semoga cinta kita abadi. Geuleuh aing kebablasan sabab tara deket jeung ajengan. Da karasa ku abdi deket jeung ajengan masalah kenyad deui. Batak abdi mah nepi ka ayeuna ge jujur tak apaleun. Tara ngajauhan ajangan supaya buka abdi dikenyad. Jujur Pak abdi mah. Abdi di MUI ngiring, di DMI ngiring, di NU juga aktif gitu. Meh aya nu nyarekan dari masa budak talibeug geus nya. Kan gitu mah Usman ulah gitu. Siap komandan, maafin aku tuh. Batak ibu sadayana ayeuna teh miris. Sabab sok tingali ece, ya Allah, barudak umur SMP ayeuna mah ece. Geus naon ece bahkan umur SD tamat SD, ya Allah, geus naik motor alut-alutan reptil rempet tilu ece nya, cabe-cabean bari campur lalaki awewe. Malah abdi ece anyarkeun tas dakwah ti pakidulan jam 3 peuting encan jam 3 ge ece ningali aya budak awewe geus gegerungan make motor, walah dikuah jalan teh pau ece nya kuat kabararaseuh bibirna jeung sagala rupana. Tuh aja ini bukti. Malah dihareupeun batur teh aja motor teh diriungkeun, diuk antara laki jeung awewe teh meuni adak pahareup-hareup atuh aja teu eraeun aya ajengan oge. Teu eraeun aya guruna oge teu eraeun jelema lalar liwat. Da ngomong teh eta bibir jeung bibir hampir diadu atuh aja. Allah. Asli. Ya kunaon barudak geus jauh jeung masjid, jeung ajengan jeung Al-Qur'an. Betul apa betul? Malah ya Allah ya Karim abdi miris ngadenge barudak ayeuna leutik keneh geus walrani ngalanggar pasal 21 ayat 59. 2 lalaki awewe jeung awewe duaan, 1 ngahiji pabelit bitis, 5 menit karasana, 8 bulan hasilna. Eplok cendol di kalapaan gundal gendol bapaan eta piring ngapis anggeus akhir aing ku ajengan tuh. Ini bukti real di lapangan, betul. Belum lagi ibu sok keur leutik mah urang ece ngomong sompral saeutik oge disintrek, dijiwir, betul apa betul? Abdi balik ti SD dibere senal ku babaturan, disimpen di pengker, katingalieun ku si emak nanya, Usman ya senal saha? Senal uing, da langsung dibere jimat ngapung naon sakali deui. Tuh. Bahkan hiji mangsa abdi tas olahraga ece lumpat ti tajong kana Bang Barung gebru di dapur cek abdi anjing walah eta Mang Omon jeung cek Rodiah jungjeleng ece tewak abdi ke cek Rodiah dikatukangkeun ku Mang Omon naon sakali deui Pak kalepasan maafin papa aku Pak kalepasan siapa kebiasaan teu demi Allah bohong sia abdi geus teu bisa ngajawab ngadeg-deg sugan tarek ditulungan ke cek Rodiah ece cek Rodiah mukakeun pipiti nyokot cengek nu beureum 2 dipocel dibalurkeun kana bibir seuha talata dihukum aja abi di dapur dikerem cicing we bari bawir lada eueuh nya minuman cai enteh eueuh cek entok teh raos bororas teh lada aing teh tarajol teh meri pek mong aing mah mung pek geus cukup tuh ibunya. Begitulah kehidupan dulu. Tapi pada saat ini sok ece tingali sompral, betul apa betul barudak? Malah abdi ece lamun ulin teh jeung babaturan ulin di jalan barudak ditiung ece barudak make saragam rada pantes ngobrol jeung babaturanana awewe ge ya Allah kasar ayeuna mah plok singa jabrig walah ece nya ngobrol teh meuni
pokoknya mah handaruan da ngahulang abdi barudak mareujeuhna gareulis harerang mencrang bibir amucuy tapi bahasa namanya garihal. Betul apa betul Ibu? Tah ternyata kejadian-kejadian itu termasuk sok zaman kiwari mah di mana atuh aya murid wani nangtang gelut ka guru. Murid wani nganiaya ajenganna moal aya serap. Betul apa betul? Abdi ceu bade ngepel madrasah keur di Cideres keur di Al Munawaroh. Al Munawaroh teh anu di dieu aya di lemur abdi. Al Munawaroh guru-guru abdi seueur alumni Cintawana rek ngepel madrasah aya meja sareng kursi ajengan teu wani minahakeun lamun can izin heula ka mama ajengan. Assalamualaikum. Naon cek uun teh bade bagian ngepel abdi teh ceu bade widi ka mama ajengan keur sare us kumaha atuh abdi hajuk ke dibejakeun geus aya widi kitu kakara ece ngageserkeun meja guru wae izin ece malah lamun abdi bade ngaji magrib kitab jeung kaca soca tos aya dina meja guru masih kene keur wirid salat sunat repeh ece isin ku kacamatana ge coba ayeuna ya Allah astagfirullah Gusti Nu Maha Agung aya budak cenang tang gelut ka guruna sok yang aing rek di mana kagok lah sia teh ka aing teh macam-macam we sok lah astagfirullah padahal rek sapinter-pinterna budak rek sakuat-kuatna budak rek sahebat-hebatna budak nentang teu hormat kanu jadi guru jangan harap ilmunya barokah. Betul apa betul? Seueur ece PR teh seueur ayeuna teh ece mata kekhawatiran urang teh bakal terjawab ketika kita mengembalikan anak kita dengan sholatnya, dengan masjidnya, dengan Al-Qur'annya, dengan sina dekat jeung guru-guru ngaji. Nah ibu siap ibu? Kedah siap. Komodi kondisi ayeuna ece sok sudah semakin parah ibunya. Maaf abdi lain teu satuju aya HP. Tapi loba budak nu cilaka gara-gara HP teu dipantau ku kolotna teu deukeut jeung ngaji. Betul apa betul? Napi ka abdi ngadamel nadoman Mang Ujun bade di gitaran abdi ngadamel nadoman tos aya ibu dina ieu ge dina YouTube ge tos aya nya Bu kieu geula batu geula sorana rajet teh jeung ngawadul we abdi teh keheula acan atuh kakarage ngapan geus wanian ka wartawan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alam dunya beuki rame pangeusina beuki rese teu lalaki teu awewe loba ka tungkul ku HP jeung tatangga hare-hare jeung dulur pa bae-bae ari masjid beuki simpe ari mall beuki rame pangajian beuki suwung inditna pa embung-embung hiburan mah dirariung hujan ge marake payung loba budak nu culangung ka guru wani nalapung matak era Bapak indung carerik batika duhung
halusnya cenah iya cara ngaharmonika mah selalu aja ngadahar jagong cenah mata kayak latihan heula ku jagong teraskan ibu teraskan geus wengi lah nya cekap ibu lah nya teraskan ngan nya tapi abdi resep di dieu mah berarti ajengan teh sarukses di dieu mah ibu da tita tadi eueuh alhamdulillah meuni kuat ka manco eueuh da biasana mah ngaji mah sok gelisah eueuh nya sok kasaran ku 5L kesal cangkeul ateul keheul seueul eueuh nya kasal malong ka ajengan teh harurung panona lila-lila teuing ya teh mane geus kasal nempo jam teu maju-maju batak sok aya nu geus kasal-kasal amin teh yang balik geus kasaleun ya cenah kesel nu kadua naon cangkeul alah meni geus elek-elekeng eueuh sila sing sireumeun nyang hunyar gagajaheun nangtung jajarapaheun ngadapang hihileudeun tungku leho asa nongtot dengklang asa nu matak nguaseh we eueuh nguaseh da eta mimiti ngaji di dieu da pas doa mah geus diimah eueuh geus ucul-ucul ditanya teh ku salaki doa acan keun bayalah doa menepi ka imah oge tak kitu kesal nya teh cangkeul terus naon ngaji mah ateul eueuh ateul biwir hayang milu ngawadul ateuleungeun hayang ngoprek HP we bari eueuh kuotaan ge eueuh nya hewe ningalian foto eueuh nya aduh foto kamari basa dina jero rungkun eueuh nya tak kitu kesal cangkeul ateul terus sok aya naon keheul begitu ajengan rangkeun ngepas ka diri urang kabeh ajengan teh masih ganu aya nu ngabadamian meni pas ka aing kabeh ieu mah geuleuh aing mah ajengan teh meni sok panatik kumaha urang we sawah-sawah urang dipelakan-pelakan ku urang digemuk-gemuk ku urang diramet-ramet ku urang ditungguan-tungguan ku urang diarit-arit ku urang digebuk-gebuk ku urang didesal-desal ku urang mah jaramina gerek didahar ku urang aduh kadang-kadang sok keheul betul apa betul ibu kasal cangkeul ateul keheul seueul di ngaji mah sok beda abdi karasa baheula lamun keresep kana hiburan eueuh da sapeuting tara lapar eueuh abdi lalajo konser eueuh nya di dadaha di ditu deukeut da tara aya lapar eueuh keur mah duit ngan goceng-gocengna jangong yang naik mobil angkot eueuh nya kieu we eta aduh atunya aduh dan aku resah harus menunggu lama kata darimu alah ini asa jamrud apinya jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membeso ingin ku memakai diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu cek Krisyanto aduh abdi kaharep ada pelangi di bola matamu alah padahal mah beuteung mah lapar aing teh tak kitu cenah kesal cangkeul ateul keheul seueul tak mugia abdi wih deui kana materi ibunya abdi mengingatkan sabab dari rojaban mah urang teh geus tanggal 30 ibunya oh bu mudah-mudahan urang teh lain ngan saukur loba namilu rojaban tapi bisa ngalaksanakeun hasil tina rojaban betul apa betul nyaeta naon sok ece urang leuwih ningkatkeun tanggung jawab urang supaya beuki teliti deui ka barudak urang betul apa betul ibu sok beuki pantau deui ulah ieu mah antep we ece antep malah abdi kamari gogorowokan ibu abdi ngarasa kasinggung loba barudak sakola agama na eleung-eleungan tapi begitu naik kelas genep da butuh isasah keur asup SMP ternyata mariluan sakola agama ulangan wungkul ngan genep poe memang cukup sakola agama genep poe nu ti leutik we abdi loba poho ece maca ge wala ana wala antum wala ana wala antum cek ajengan teh lakum sia teh sok aya ngamacetna cenah ieu genep poe geura sakola agama hayang meunang isasah wungkul
lobakan ibunya rek menang naon atuh genep poe ece matak tingali zaman kiwari ya Allah loba barudak geus parawan bener cek ajengan atuh da keur mah SMP na geus teu ngaji sakola agama nangan genep poe loba geus parawan ece wudu na ece siga papatongisan bismillahirrahmanirrahim alah eta buuk diancelomkeun kana emer aja nya suku ditajong-tajongkeun kana balong dan nepi ka paeh atuh lauk ajangan setengah balong nu wudu 20 urang salah kabeh nya ce ayeuna mah miris abdi atuh da ya Allah loba nu nyapelekeun kana pendidikan agama nu akhirna ece geus gede teh teu apalna naon palahak polohok hulang aja nya titah wudu teu bener titah maca sholawat aja dah loba nu Allahumma sholli sholatan kalimantan sholatan wa sholawasi sholatan wa maluku sholatan wa afrika sholatan abdi ini ke kutub utara ngajungkal di kutub selatan cenah gara tanya naon aja nya titah wiridan huis bodas 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 tuh asal kadengewan nya bahkan milu sholat tarawih Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi salim bule senana haonan salim bule segala rupa hana teu deket jeung ajengan tara ngaji teu nya sakadenge-dengena we nya asal disada loba malah geuning ece maca yasin oge asal kadenge tungtung na we da teu apa bismillahirrahmanirrahim wala salun wala salin salin hayo we salin salun hanya yasin salin salun dipelong ku ajengan tadi ganti solihin aya teh dina yasin solihin ajengan beuki kaget sia kunaon konidin beuki edan teh jelema sakalian we engrin sugan mah nya tuh era ece teu ngaji mah disingirikeun ku ajengan babaturan abdi ece tampil di panggung kana tadi mah grup kosiwa ece aduh hadenya komo eta nu lagam-lagam Sundana abdi mah ece meuni asa ngadenge bungsu Bandung ece nya oh geuning ece nya tadi asli ece lain muji abdi hayang diberes henteu ece aya mah sok we bungkus ece nya aya hiji jalma tampil ka hareup meureun titu nama kreatif ngan hanya karena tara ngaji ece aduh gaya ditiung ece 8 rangkep mah aya nya eta da naon jarum pentul gebeak setengah wadah mah ece nya malah belah dia ditanceban paku sabab angin gede meureun si hibarnya aduh bibir amu cuy teh geuning ece nya aduh kieu tanya ka mikna teh saudara-saudara sekalian terima kasih atas waktunya dan insya Allah ya aku akan membawakan sebuah lagu salawat semoga berkah bagi semuanya selamat mendengarkan Jun era waduh ajengan teh daekan eta budaknya halus mimiti mah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad binti Abdillah Muhammad binti Abdillah Muhammad binti Abdillah Muhammad binti Abdi cek ajengan teh sugan edan jelemanya kan Muhammad malah laki bener Muhammad ibni Abdillah ya mana benih Muhammad binti Abd sadenge-denge na ari ditanya teh ku ajengan ngadengekeun tina naon tina kaset cing orang teh dina kaset ge ibninya sia teh mak ceulina nu kusut meureunnya kunaon tah teh deukeut jeung ajengan tara salat tara ngaji betul apa betul loba fenomena atuh nu terjadi ece zaman baheula mah ece cekolotnya aya keneh waktu ya teh oh aya we tuluy da ece mah tinggal ngadengekeun aing da nu ripuhna mah ece kolot pupus ngariung muka yasin bener
ayeuna mah kolot pupus mundur sabab teu bisa ngaji Yasin. Ya nelponan ajengan di mana keneh engal tuh. Abdi keung si bapak bisi ngegel deui engal bisi kabujang hudang. Pajangan weh cenah. Reus aya ajengan teh mundur geura ece. Neangan Yasin aya belatenan eueuh da ngaca we di kamar. Pak hampura abdi teu bisa ngaji Yasin nya Pak. Ngobrol sorangan yang kaca geura ece nya. Loba tuh cek zaman kiwari mah ya Allah Gusti Nu Maha Agung kakolot geus model kitu sagala teu nyaho betul apa betul malah aya tuh cek aya budak awewe rek dikawinkeun isuk ngulem ajengan khotaman cek ajengan teh neng tah tinggal 3 surat teh kulhu palak binas aos nuju eta nuju atau neng ya welah mun parija nuju atau iya we ayat kursi nuju ai ceuk ninina teh ti kamar ajengan lain nuju men nuju tabagug tuh betul apa betul loba nu aneh ada sagala ge jauh jeung nu ngarti mah kitu nu salat eueuh daek salatna mah mun nya takbiratul ihramna kieu bismillahirrahmanirrahim Allah eta huluna milu hu akbar gabah wae salat segala dibenerkeun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas walah cek ajengan 3 kali ge batal betul malah aya budak awewe nepi ka teu apal ukuran orat ece eta rek salat budak SMA kelas 3 make mukena nu adi kelasna kelas 1 mukena pendek dipake kuno jangkung supaya ke masjid sedangkan kan anu menang ka tempat telapak tangan jeung wajah unggul ieu mah cokor ka mana-mana panggih ku ajengan cegur itu kakimu oh ini harus tertutupi iya sugan rek ganti mukena da awak monokan ka handap Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim Allah da balik teh ka kelas kieu teh budak ayeuna aja termasuk aja aya babaturan abdi nu teu deukeut jeung ajengan buukna jabrig aja lain teu meunang jabrig pek ngan kan lamun deukeut jeung ajengan mah pek jabrig ngan buukna sing rapi mun salat ka hade tarang mah ulah kahalangan betul apa betul taresep cenah make kopiah atuh make beno aja nya taresep make beno atuh make kupluknya siga Epi Effendi alus abdi ge eueuh pernah ngajaran di kupluk aja nya ari pas teh balik ti masjid pamajikan seseurian ayah aya naon neng mun siga cepopong aduh aing disangka siga cepopong seueuhnya ti dinya teh di kopiah we abdi mah cek ngan aya babaturan abdi meureun ece nya nu buuk panjang teh deukeut jeung ajengan da salat teh buukna teh kieu ece bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Allahu Akbar subhanallah sami Allah rabbana lakal hamdu Allah aja heureuy teh kena babaturan abdi kan ieu wartawan kapungkur buukna bujurna teh semet buuk ibunya nya ente nya baheula keur ngora si rerencangan abdi ieu teh kontributor TV One teh oco walah aya sakieu mah abdi mah ponok ieu mah bujurna teh semet buuk ibunya tibalik oh ente sok gigi brig sadar ngaku sok gigi brignya cucungu kalau luar tak kitu ibu mata ge kudu deukeut jeung ajengan betul apa betul betul apa betul sok ibu lah abdi mah umajak teh ece bade ka mana bade ki heula tadi ece abdi ngaji tadi daerah Pasir Huni ece ketua pengawasan ngobrol ustad meni sagala we diomongkeun itu ibu-ibu nu di tukang tadi lalumpatan keun bae lalumpatan naik balik lain cenah ka barosotan ece nya
Ibu sadayana hormatan simkuring kok kitu lah ieu mati abdi. Da bade ngabahas naon deui yakin Isra Mi'raj dan sebagainya sudah dibahas. Mari kita cinta anak-anak kita. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan diriku dan keluargaku mengerjakan sholat. Ngan sateu acan diteraskeun ibu abdi sadar. Yen ya Allah gede pisan jasa nu jadi indung. Anu geus mengenalkeun abdi kana maca Quran, nu geus mengenalkeun abdi kana salat, geus mikanya abdi ngadorong abdi. Tadi kan cerita cek Rodiah loba pisan ibunya. Ibu mah luar biasa lah. Kajen disebutkeun galak, kajen disebutkeun bedegong, kajen disebutkeun ku anakna talangas teu boga kanyaah, eta kabeh justru karena nyaahna seorang ibu kanu jadi putrana. Betul apa betul? Matak ibu tumbuh kembangkan kanyaah ibu zaman kiwari. Sok anterkeun deui barudak ka masjid, anterkeun deui barudak ka ajenganna, anterkeun deui barudak sina cinta kana Qur'anna. Inilah sebuah lagu sebagai bukti terima kasih kami kepada semua ibu, terutama ibu saya Marodiah dan ibu Mang Ujun. Siapa? Ibu Juju. Ibu Juju. Sebuah lagu ibu untuk ibu semuanya yang luar biasa. Ribuan kilo jalan yang tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau telapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas ibu. Masih terus berjalan, walau telapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, kita doakan semoga ibu kita selalu sehat, panjang
sepanjang usia, dan orang tua kita yang sudah tiada, semoga mereka diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mung sakitu nu tiasa didugikeun abdi ngiat sanes ngiatan sapendapat sami pisan sareng nu didugikeun ku kasepuhan sami abdi ge budak gaul ngiring prihatin dengan kondisi saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan kemanfaatan bagi semuanya. Kebenaran milik Allah, nu salah tina kabodohan abdi, nu masih kene kaukur ku umur kawawa ku katiasa, masih kene keur dialaja. Peri Irawan LP Sukaisi, cukup sekian dan terima kasih. Buah tomat, buah bencoy, tamacoy. Rek nurutan MC tadi taya welannya, makan bolu sambil cinukul di toel-toel. I love you full well. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.